paling gak Imam Syafi'i nyaritakan perbandingan Al-Quran jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i itu teh jago kumaha Imam Syafi'i mah orang Palestina orang Gaza nu kuarikeun di perangan jalur Gaza Gaza orang DJ Imam Syafi'i mantak Imam Syafi'i mah aneh kanehanana orang Palestina Arab Irak Arab bahasa Arab kitu Yordan bahasa Arab Mesir bahasa Arab komo Iran mah Persia beda asup ke Mekah Imam Syafi'i teh di Mekah sabulan 2 bulan aneh orang Mekah ge bahasa Imam Syafi'i percis kos orang Mekah bae ciples kos orang Mekah bae eta kaistimewaan Imam Syafi'i nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina beda Arab Palestina Israel Mesir beda lain deui tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah bae lisan Imam Syafi'i mantaknya nama hafal Taurat lantaran lahir Palestina hafal Injil nya nama nyaho nya nama yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus talar Quran nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh kieu bengkok keneh ngisang kudu isangan nyana geus talar Quran nek kumaha atuh ya Allah ya Rabbi lain nalagaan bantah mah tuh hese nyaritakeun anak urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran ketika Kanjeng Nabi kamprok jeung Kanjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan ieu Kanjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan tau sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kanjeng Nabi ngan eleh kunaha eta eleh sakieu doang begitu Kanjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali Bismillahirrahmanirrahim sabada nyaritakeun kebutuhan terutama tentang pakaian di bahasa gitu panjangna kemudian taklif pemerdi parentah dijelaskan tentang cara-cara ibadah ka Gusti Allah sabada taklif bakal ditempo cek Gusti Allah kabutuhan sehari-hari aing leuwih nyaho jang berbagai negara-negara di Arab butuhan korma jeung kacang termasuk roti disadiakeun ku aing di Jepang kebutuhanana kitu kentang ku aing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kentang luar biasa potato jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi Haji kitu Asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama Jabeuki Kadu lantaran diserang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg gunyana aya ku aing kurang kumaha deui datang ka eueuh kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui geuh kabutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha
siadek ngomong naon deui ayo butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping dimimiti gajah lari datang ka gajah depa ya aya kabeh naon deui sia ayu naik seetik belemaya samping Maulana dan lain sebagainya kuari mah atlas ayat geus dikemas sedemikian rupa naik kuari ka Al-Jupri segara Al-Haji segara kitu Al-Puket macam-macam geus BHS segala tamer kuari mah dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sepeda goes datang ke motor sepeda datang ke hiu sia naon gitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ke buah macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargo Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nang tunggulah di bandara jeung Gus Duruan urang Jepang waduh keur mujuhna nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil. Wah, hebat luar biasa. Mobil apa itu? Ini buatan Jepang juga kayaknya caknya nate. Apa itu? Mobil gitu Daihatsu. Oh, memang bagus buatan Jepang, cak urang Jepang na kene. Gus Dur kieu benar. Gus Dur keur mikir kan. Keur mikir ya Jepang hebat amat cek kan. Gas naik mobil gua. Motor. Yamaha. Jepang cek kan. Aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh. Tekebol. Kawasaki. Jepang. Cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang. Tidak ada yang tidak kencang, kendaraan kencang semua. Bagus, cek Gus Dur teh. Beres, turun datang ka naik taksi ya, taksi ini juga Jepang. Bener cek Gus Dur. Bagus. Ele aing poe ieu mah cek Gus Dur teh. Bareng turun cek di tempat anu dimaksud. Harga cek nih $100 mahal memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur teh sial eleh sia ku aing cek Gus Dur bayar ku sia tah mobil Jepang aduh eleh jada terlalu mahal ceknya jangan dipuji terus cek Gus Dur tuh argonya pikir ceknya ngejalanin mah bisa cepat bisa lambat tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya laporkan ke sana Jepang terlalu cepat elehna Gus Dur mah menang bae sial Allah hari Masya Allah nah ieu kebutuhan cek Gusti Allah kurang kumaha deui sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia maka ku aing ditaklif tita ibadah ja kabutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha ayo sapoe sapeting salat sia ka aing malah lamun keur beberangkatan mah nu 4 jadi 2 lohor perkecil 2 rakaat asar perkecil 2 rakaat malah keur leuleumpagan mah boro-boro nu lain zarah wali songo ge diperkecil tidak sholat
loba nu jaga teu salat blon. Masyaallah. Awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyaw head nyon teu. Lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah. Ayo sia nongtot bol bisa. Ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo. Mimiti ibadat sakadar anu faraid bae nu fardu bae. Cukup sakitu ge cukup geus. Sapenting salat 5 waktu teu kudu make sunah. Puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa-puasa sunah. Geus. Sakitu doang cukup surga. Masyaallah hampang jasa. Ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana. Daripada ngalamun memeh zohor teh maning salat sunah, tas dohorna salat sunah, qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna. Terus penting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol. Ning aing mangala wudu lah salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikin ka jelema anu daek nawafil belah dina dibere rasa kok ngeunah sih kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berarti penting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa ninggalkeun karesep dunia ninggalkeun karesep jeung makhluk ninggalkeun nafsu jeung setan nyana cinta jasa ka aing hatta uhibbah aing resep jasa wa idza kuntu ahbabtuhu di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana kuntu ainahu matana dijaga ku aing teu sambarangan dideule-deulekeun ceulina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun leun dijaga suku dijaga sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim aya anu mere pepeli ulah dideuleu ulah didengekeun seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis kan ngaranna ngaranna lain metik otomatis teh tah tuh itu boga hese ngajawab teu boga henteu dipaksakan gitu saya kan jadi kumaha ge ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi nangan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ke moal bisa jadi teu boga apaan tapi ra naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa enggak saya emang orang mah sadar datang kadinya hirup teh eta. Enggak saya datang kadinya. Mercy nyaho ngaran doang. Nyaho ngaran doang mun urang mah teh ya jerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha sana urang namun diajukeun ka Mercy nu anyar kuari paeh di jero bah. Kaget kos urang kampung kawin jeung artis atuh dideuleukeun doang ban numpakan aku bae saking ya. Kos aki-aki kawin jeung urang Lampung. Ya putih ban. Aki-aki naik, atau pada turun deh. Kaget tuan. Iya ditaklif. Ya, ayo cak Allah teh kebutuhan sia dahar. Aju nginum pakai kendaraan, imah kurang kumaha. Salat atuh sia kai. Ayo. Nah, jang nyampaikan salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus di mimiti Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Lut
terus Kanjeng Nabi Ibrahim kadeda Kanjeng Nabi Musa Harun terus Kanjeng Nabi Isa terakhir Rasul aing Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kanjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kanjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kanjeng Nabi Isa mantak nyana embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka Nabi anu coba pas ka Kanjeng Nabi Isa cak Kanjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umat kula ge bakal disidang pelebah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu di mana mimitina ieu aing dipangerankeun cak Kanjeng itu ka dieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kanjeng Nabi Muhammad ya wari Kanjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nu leutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahhab woi di Fathul Wahhab dikembangkeun deui wah ka ditu jadi raudhah jadi natufah nihayah Masya Allah karim lain lalagaan woi ka ditu disarahan 20 jilid Masya Allah kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid ratusan jilid nu mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha encan sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu geus sabaraha tahun mas antren aya cenah bangsa 12 tiluas can sakumaha namun sabaraha tahun mas antren aya meureun 17 tahun mah rada deres amun sabaraha mas antren tileutik cenah kula mah mas antren teh memeh lahir geus mas antren nah ieu parah ieu mah ieu ieu parah ieu tah eta kareh mah kumaha kitu hese ngaji mah hese lain lalagaan di samping hese ngaji macana naon gitu ngamalna di samping ngamalna hese deui ikhlas da Masya Allah terus beki luhur asal geus bisa ikhlas we ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun nu di deuleu sagala sholawat segala tek-tek beungeut eta geuyebed eta nu kos kitu teh geuyebed ngaran dek ngariung di deuleu sugih henteu ai praktek nyolong bade ngariung di dusugi henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku janan sia ka ditu bae aing gade emang kunaon geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh anu susah tuh ka bawa berkatna aing nyana eueuhna naonan sial jasa aya deui nu ngundang menang 2 peuting ka 3 peuting nu susah aing bagian aing waktu susah atuh maka mari ge nu susah gede berkat sia ka ditu nu sugih tolong pas nu susahnya susah deui nya minta tulung boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teh deuk kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai lamun anu kos kitu gantung
gantung sama kiai kos gitu mah ai ikhlas teh aya naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna itu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tanggeunaheun kadanyana tiis mentak permut jelema nu ngondange naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadanya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abes sia rada gede merena kan begitu beres da kos kitu eta kiai nu kos kitu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ya tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kebutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi padi geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan masyaallah karim yuwari sawatikum warisa ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa zalika khair dibere ku aing geus tambahan deui ka dina kulu washabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musib dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas tuari taklif pemerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo nu cak aing wajib cak Gusti Allah sunah haram jauhan geus komplit taklif ngaranna nah kuari dek dicoba awas cek Gusti Allah ya bani adam imma yatiyannakum rusulun minkum bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari immain sertia mazaida digomkeun imma maksudna untuk muatan takit imma yatianakum lamun datangnyaan pasti ka aranjeun kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjeun yakni jenis manusia geus sabaraha rasul ti baheura teh nabi maribuan nabi rasul ratusan rasul nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha tetalar anu sabaraha nu penting Yunus rasul aya di lembur panaya nu lain da eta mah Yunus eta mah Yunus buang kawarah tah nyaho nyanada aya Ibrahim rasul nu kasabaraha teh nyawa nu kasabaraha nu penting Ibrahim teh rasul Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing ngadengekeun we nu sok walimatu safar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabaraha di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta kos sia bae teu nyaho lanjutanna aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anak da burung pugus ya tuh ngaji nundutan kos kitu ngaji nundutan kos kitu teh masyaallah nu bener sia coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak sia teh aing sih nu salah sebenarnya ya Allah ya Karim teh aing kesalahan kos kitu gadekeun ngaji teh nah Isa
Rasul. Terus namun ditanya Musa, Rasul. Harun, Rasul. Nyaho tanyana kos gitu. Cukup. Lamun coba hitungan Gusia hitungan coba di Kangjeng Nabi Adam datang ke Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam, dua Nabi Musa, tilu Nabi Idris, opat Nabi Harun, lima Nabi Sulaiman, genep Nabi Lut, tujuh Nabi Isa, delapan Nabi Muhammad, sembilan. Hai, atos ya. Tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta. Geus eueuh sakitu sorga. Cak aki-aki deres saya kos gitu. Sebab aki-aki mah tuh eleh ku TK pan. TK mah kuari bisaan, kuari TK teh bisaan. Aki-aki mah geus ka bisa nya naon. Hoho. Malah mah nya ngawurukan incuna. Gade ku aki dipagahan hiji Nabi Adam, dua Nabi Lut. Ngahaneng ta incuna ge, hah? Turutan akinya ulah datang ka diturutan dua Nabi Lut, tilu Nabi Ibrahim, ngahaneng deui budak. Langgesan bae kilah. Ala teu betah cenah ngaji di aki mah kos kieu. Engko lada lain deui. Aki-aki blon. Nyana pede bae deui ngaurukan incu. Immayatiannakum rusulun lamun jelas jatah pasti datang ke aranjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula hiji rasul nu teu nyaritakeun di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakeun haram, nu halal dicaritakeun halal. Kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati. Unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yaqussuna ayati. Kangjeng Nabi Idris caritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita. Nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dieuna zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis. Nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati. Lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas kapapan urang mah teu nyaho. Paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i. Atuh teu jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Gaza nu kuari keur di perangan ta jalur Gaza Gaza urang di Imam Syafi'i. Mantak Imam Syafi'i mah aneh. Kanehanana orang Palestina, Arab Irak, Arab bahasa Arab, kitu Yordan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab komo, Iran mah Persia. Beda. Asup ke Mekah Imam Syafi'i teh. Di Mekah sabulan 2 bulan aneh orang Mekah ge. Bahasa Imam Syafi'i percis kos orang Mekah bae. Ciples kos orang Mekah bae. Eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina. Beda Arab Palestina, Israel, Mesir, beda. Lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah bae. Lisan Imam Syafi'i. Mantak nya nama hafal Taurat, lantaran lahir Palestina, hafal Injil nya nama. Nyaho nya nama. Yang perbandingan umur 6 tahun geus talar Quran. Nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh. Kieu bengkok keneh. Ngisan kudu diisangan nyana geus talar Quran kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain nalagaan bantah mah tuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kangjeng Nabi kamprok jeung Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Itu Kangjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tau sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kangjeng Nabi. Ngan eleh kunaha eta?
eleh sakieu doang. Begitu Kangjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali, "Man ismuk?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Baik. Cek Kangjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha siang ngaran. Untuk kudu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka bi yaminika?" Ya Musa, naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoy atawa kau biha wa aus biha wa aus wa subhana wa ta'ala." Tepat panjang amat. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Eta Ghazali kakaraku lama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus anu sejena mah watu. Padahal mah lain Imam Ghazali bae. Lain Kangjeng Nabi Musa bae nu sok narembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Nerembel sarua. Kakak ira ka dieu. Ka dieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk, haju naik mobil mogok di jalan, aya kempes etik di hadean neangan si elai hese. Haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula. Haju datang ka dieu teh cek kabogona panjang amat sih jawabna Kak. Nikmat cek nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat. Oh gitu. Ai sumur pareum teh di mana ka sumur pareum? Ka sumur pareum ditanya kunya. Jadi lain aya sumur pareum bae aya tanggar Erbis teh di mana? Nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae. Kunaon eta? Lazat ngeunaheun. Ai geus atuh. Ai kitu mah cek Kangjeng Nabi Musa geus hebat jasa tuh ulama. Waduh luar biasa. Tuh, eta dibawa bikin di Bogor. Masya Allah. Nah iya Rasul teh nyaritakeun urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge urayan Imam Syafi'i sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kangjeng Nabi dina sejarah Kangjeng Nabi aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu Taurat mah kieu aya ge ngan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah. Berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhidkeun sarua ka Gusti Allah yaqusuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yaqusuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya salat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah. Awas. Famanittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka sahabat jelema nu mantek di dieu make famanittaqa lantaran tadina di ditunain ditendenan mazaidah satelit takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia ieu mah keur carita singkat bae famanittaqa maka saha jelema anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikan berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Senam Sayyidina Abu Bakar Siddiq ti kalangan wanita adalah istrina ku anjeun Siti Khadijah etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah. Pamanittaqa saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna
syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok torokeun ieu budak ieu tok torokeun ieu deuk iraha tuh ieu budak nah deuk aslahana iraha paman ditako iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik jaga tina kufur jaga tina nifak waslah ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifak dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasin aisieun mah kaharep lamun urang deuk berangkat jam 11 peuting deuk ka mana sia deuk ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu nanti kana pakan sieun encan berarti sieun tah di dieu sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya ka sieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah walahum yahzanun nu katukang yahzanun mah urang teh merenung bae sedih prihatin yahzanun ngaranna cicing beke keur nyaritakeun masyaallah kunaon cek majikanna masyaallah panarita teh meunang gusuran samilian ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 jo pakai beli mobil kijang penarita jo kan aya 250 deui penarita pakai usaha jo usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil bea ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus apa majikan anu bagus mah lah kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh di jokot ku bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur ge hirup di handapeun jembatan jahari hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus setahun 2 tahun deui urang paen penting mah ibadah mantep mun aya awewe kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jahe sia ye terus gede hate geus ulah pikiran lah urang bakal pararae ya turun geus bae ka geus ati ditu na meureun nanti lauhil mahfuzna ja pinter sia ieu aduh tuh sia nyaho kitu mah gagal mentian MZ atuh sok aja kitu ka tapi lamun kieu mah pan ka heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha kumaha deui atuh Pak ka ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik kakak ulah milu kan jadi kieu kitu atuh ye tuh kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawab na ka nanaon ge giliran ngeunahna tuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah tuh kula balik antar aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon aing meuli telu aing jangan lulus satu, lulus sia. Kita kos gitu ta, iya. Babadi tako waslah cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kaharep moal aya kasieun, nu katukang moal aya prihatin. Karenung kieu urang lalakon keur ngora aing. Masyaallah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda.
masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana mah aing rada deres ke kabelah dieu be barang geus kawin boga anak teh tapi tetep be pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenom segala aya golek baheula mah pandah segala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing kabelah dieuna be aing geus eureunan ge nu mantep keureun kunaon emang ka tupan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat kan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ ka lalu loba omong sia atuh geus ieu mah tobat teh kakak geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos ka itu raradutan azan aing hirup bener kakara kaya we sataun mah sedangkan ku ari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres teh eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus tah nu enggeus eta hazan ngaran lamun uncan khauf ngaran tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut kana syariat Rasul nu dibawa ku Kangjeng Rasul khususna urang kuari di zaman Kangjeng Nabi urang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat urang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kaharep moal aya khauf katukang moal aya hazan artina kumaha kaharep bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim walahum iya sana sorga berarti Masya Allah iya yakusuna alaikum ayati dibaca mangeunahkeun jasa ku urang praktekeun coba ku ari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yazanun praktekeun yakusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV sia praketkeun aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi bau kan kata kiai juga harus istiqomah tolol teh budak salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba kumaha HP mun dikak bulunya tidak ada teman yang setia kecuali HP wahara jasa kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku waduh penghibur yang setia adalah HP pemberi nikmat yang setia adalah HP kadang-kadang menyenangkan kadang-kadang menyedihkan kadang-kadang banyak teror dari HP juga sial kalau ngalamun goblok wah HP coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP teu kuatir yakusuna alaikum ayati tarolah tamaka heureuyan ieu kumaha digunakeunana bae meureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaatna gorengkeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat kitu keneh radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tung ketahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit iya kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah siap ngaji biasana getilap nyilip aing nyilip pan nyilip tina naon sih Ambon orang Ambon hari deung nangkep aing teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup aju eueuh jang nutupna kumaha atuh anting pamaji geus beak kabeh anting segala derorodan ku aing geus beak kabeh atuh deuk naon bebali cetan bari ngaji bae cek nya sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji ye deuleu tuh di tanggal Ambon aya ngaji nyilip na ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun dia kari tetapi walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya na tita iman ka Allah endahan iman ka batu
anu ngayakeun ti Allah, anu ngahirupanana Allah, nu ngurus di jero hirup teh Allah, nu mere dahar mere nginum Allah, tapi percayana ka patung, goblok. Mun ku urang geus teluhan. Tapi Allah mah henteu. Mentek takhallaku bi akhlaqillah. Nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha? Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah. Engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat. Kuari mah Allah mah terus bae wayang ngahirupan, wayang ngarizkian aya sabab-sababna. Sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya. Ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun. Adapun nyana nentang ka aing ke di akhir. Aya nu di dunia kene aya nu di dunia kene di pepelingan teh mah. Kumaha ku gempa, ku topan, beliun, kumaha deui? Ku tsunami dan lain sebagainya. Urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho. Na ieu wallazina kazzabu jelmaan ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku Rasul titah nauhudkeun ka Gusti Allah endahan syirik panehanan. Endahan nyembah ka patung ka batu, endahan nyembah ka makhluk, beladena nyembah-nyembah teh ka jabatan jeung dunia. Wasak baru sombong nyana. Anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman. Kumaha? Ulaika ashabun nar. Jelema eta bakal jadi penghuni neraka. Sabaraha bulan di narakana, sabaraha tahun di narakana. Oh, eta mah geus aya kontrak di narakana. Hum fiha khalidun. Nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka, terus bae salilana bakal di neraka digodog dibelum di sate. Na'udzubillah min zalik wari. Amerika kerja di raja, Inggris, Jepang, Jerman, negara-negara kafir lah. Rata terutama mas sekutu-sekutu Yahudi nentang jasa karena kitu katauhidan terus kabelah dia kafir kuarina nu menjulang nyenan hotel menjulang nyenan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae. Terpercaya. Nah, iya bakal jadi penghuni neraka indahnya di neraka na hum fiha khalid. Selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard. Percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah, tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe sapeting opat boro-boro opat hiji henteu kita puasa bulan Ramadan jam 7 geus kagoreng sangu make endog di sial kambe kitu ku urang seungit jasa masyaallah aju ngarokok deui mending lamun sararugih mah deui leuh di sisi jalan ngan saukur ngagalian kitu kabel urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1 2 3 1 2 3 ngarokok cus motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kecelakaan anak jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka Masya Allah. Nah iya iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat. Ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna. Mun panyakitna emang ieu mah kudu diopnam, di dieu teh kudu diopnam berarti panyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit, bolak-balik. Panyakitna ngan seukur make bodrek doang, tak beres. Ieu ge sarua di neraka. Ieu mah kudu diopnam, digodog ancul-anculan. Gedekeun malaikat sununa. Supaya ngancul mantap. Ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorgana make peneng kos duka luar ku ari ti penjara make peneng iki sarua ti dieuna ta aya penengan ditarang deui. Jadi nyana kieu
bae jadi kanyawan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat di neraka kanyawan engke ngobrol ban ieu mangsa ka neraka heula sebenarnya ini bener ngobrol kayak di itu di sorga ngobrol emang haji mah langsung untuk ke neraka deui haji mah itu beneran mengaji henteu mengaji mah endek ti paleset ge aja narik terus sama mengaji alhamdulillah hampir mengaji hampir cekeuna teh kan eta anu narik nuhun ya sakanu naik satu narikna aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamet bae ente mah ka neraka sabeuna sabaraha aya meureun aya 100 tahun mah paingan peneng mah gede gitu yes. Jadi kajawa di dia penengna mantak dipermasalahkeun ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah penengna terus-terusan ente jadi makin hari makin ngaletikan ke leungit set nan angel tetep ya Allah atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta ka leungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge izin pan beusi nyana ka neraka izin kan engke lila nah lilana sabaraha lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka kaharti kan mun di neraka 10 tahun nah ieu leungit 10 tahun mun di neraka 20 tahun mun di neraka 1000 tahun 100 tahun karak leungit jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka lamun di neraka sapoe ka surga leungit ya eta mah geus nyumput teh heulanan ulah ka kapanggih jeung jelema nya di pager kieu bae lah abe teu kajawa jana kayak geus eueuh karak ngaca heula ya selesai paling nggak ditanya sia ka mana heula ulah loba omong aing ngilib heula ya karim masyaallah nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia yakusuna alaikum ayati nu bakal ngebejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula timimiti urusan ketauhidan datang ke urusan perubudian permuamalahan dijelaskeun ke rasul kaula yakusuna alaikum ayati urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskeun teu kazamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskeun teu kazamanan zaman tabiin ku para ulama ku ari dijelaskeun ngan ku ari ngajelaskeunana lantaran teu masantren marengkol mengkol ku ari didenge-dengekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi lantung laporan kiai saya mendengarkan di televisi terus ya daek ngadengekeun televisi atuh naon ini uraiannya gini waduh aya deui saya ngedengerin di radio begini ih kuleukeun teh budak deui ngadengekeun radio aya deui cenah ieu menang di internet waduh pohara jasa ikhlas ieu mah budak maka di internet segala aya deui nu ngadengekeun ceramah cenah kieu aya nu lempeng teh ieu lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan-muatan di jerona kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajakna ka dinya deui lain ngajak Allah lain mimitina mah hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah di ka mana deui atuh urang hirup geus banding berteduh di pohon beringin aduh mantep cak ya kalau ingat beringin sok ingat eta teh sok ingat anu di itu Abu Nawas ngalamun di tanggal caringin ge ngalamun nya tanggal caringin sakieu gedena ai buana leutik macet ai waluh nu sakitu leutik tangkalna buane amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah teh aya bede ngalamun teh sok aya ngalamun kitu tah
Masya Allah ngalamu beta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal letik deh karak adil teu kebel aya duragang buah caringin pas kahulunya potok di deuleu tangkal buana hadena letik lamun dikira-kirakan segede waluh pae aing jakena maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa boh horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyuhan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik lamun leuk adil kuduna gede deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih tah bun awas lah ya Allah ya Rabbi ieu mah kula ieu inget tah ahli sorga jeung ahli neraka sorga neraka dongeng Gus Dur deui mah dongeng Gus Dur kabeneran inget bae ya ahli sorga geus di sorga ahli neraka geus di neraka kuari aya hubungan antara ahli sorga dan ahli neraka hubungan bilateral untuk menyatukan visi dan misi waduh sakumaha di DPR akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian sekarang gini dah di situ kan ahli sorga enak-enakan tapi kami ini beserta masyarakat waduh panas di neraka dengan demikian supaya ahli sorga bisa melihat di neraka ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke sorga walaupun kami ahli neraka sekali-sekali kita bisa melihat neraka sorga caranya kita buat jembatan waduh bagus sekali ini ide cek ahli sorga bagus ini kita buat jembatan dari surga ke neraka supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat jangan tinggal di surga ngelihat aja lah supaya mantap boleh dah kalau gitu ya dibuat MUU waduh hasil daripada mempermusyawarahkan jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga sepakat tanda tangan kita buat secepatnya oke bagus langsung kata ahli neraka nyaritakan saudara-saudara ada angin segar apa ini kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka jadi jangan ada kesenjangan setuju ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka di surga dibuat oleh ahli surga bagus Masya Allah eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus cepat luar biasa beres sana begitu naik ke luhur jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus 3 bulan can anggeus cenah cepet atunya ya oke geus diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh mah angel jasa akhirna musyawarah deui begitu musyawarah hasilna ternyata penelitian nu mantak iya di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga mah teu nyaho soal proyek-proyek sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya nama angel jakna barang diteliti di neraka paengan cepet horenganan boh improna aya di dinya kabeh waduh ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh bupati gubernur berikut presiden aya di dinya kabeh nu matak cepat yeuna akhirna dibatalkeun pembuatan sial da Gus Dur bisaan bae bupati atuh seri ge seri koneng nyana atuh gubernur ge seri hayang seri tapi palkanya ana sial aing berarti di jerona
kepala pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dek protes kumaha ka Gus Dur berarti orang nyaho tah di ahli surga ya eta di ahli neraka ya lambat jasa gara-gara lambat atuh dek lambat kumaha sapira ahli surga mah nu fakir nu miskin santri atuh pan santri mah ku ada ge potongannya nama aja kopea pan beureum lain hideung lain santri isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri babelon pan samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh nu mana bae kadang-kadang nu nyana babaturanana santri bae hirup teh bebas dia di pondokna keneh geus jadi wali santri mah bebas hirup teh ya kabeas-beas nu saha bae disiuk bae ku tah ieu Gus Dur hebat eta nah ieu kula inget eta tah famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun jelema nu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna ti mimiti faraidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat aya naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun alaihim wala hum yahzanun anu kuarina henteu nurut ka Kangjeng Nabi titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya kabladieuna komo geus teu nauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya iyalah nu dicaritakeun walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wallahu a'lam